Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kelas 8 kumaha dararamang. Mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna Ibu baris medar ngeunaan materi sisindiran. Materi sisindiran anu kahiji ngeunaan wangunan sisindiran, anu kadua ngeunaan wangun sisindiran, anu katilu ngeunaan eusi sisindiran, anu kaopat ngeunaan ciri-ciri sisindiran. Urang pedar wangunan sisindiran nyaeta asal kecap tina sindir. Sindir eta sorangan hartina omongan anu dibalibirkeun teu tomol atawa teu langsung. Contohna misalnya hidup hoyong nyindir babaturan sangkan teu nyanyi wae tita tadi asa gandeng gitunya teu ngeunaheun soratna. Tah ku hidup disindir ngan sarukur omongan hungkul. Contohna maneh sorana meuni alus ngan leuwih alus lamun cicing. Artina berarti sorana teu alusnya. Tapi henteu tomol, henteu langsung nyarita cicing atuh gandeng kita tadi nyanyi wae eung soratna mun alus, henteu kitu. Tapi disindir tujuanana sangkan anu kasindir henteu nyeri hate. Tah, lamun sisindiran mah hartina salah sahiji karya sastra, wangun ugeran atawa puisi mangrupa rakitan basa anu eusina dibalibirkeun, diwangun ku cangkang jeung eusi sarta leubet ku purwakanti. Tah lamun sisindiran ieu mah mangrupa karya sastrana wangun ugeran ieu teh hartina karya sastra anu boga aturan. Aturanana nyaeta aya cangkang jeung eusi, jumlah padalisana kudu 4, kudu purwakanti. Tah urang guar leuwih jero ngeunaan sisindiran ya. Tah sisindiran dumasar kana wangunna atawa jenis-jenis sisindiran. Anu kahiji aya paparikan. Asal kecapna tina parek teh hartina padeukeutna naon? Padeukeutna sora vokal dina tungtung pada lisan. Lamun rarakitan mah biasana aya kecap dina awal pada lisan anu dibalikan deui sagemblengna jadi sarakit-sarakit atawa sapasang-sapasang. Nu katilu aya wawangsalan. Wawangsalan mah beda pisan jeung paparikan rarakitan. Namun paparikan rarakitan mah hampir sarua. Lamun wawangsalan mah ngan saukur diwangun ku 2 padalisan atawa 2 jajar. Padalisan kahiji mangrupa cangkang atawa pertanyaan. Padalisan kadua mangrupa eusi atawa jawaban anu nyumput. Sorana hampir sarua, anu jawaban eta sorana hampir sarua dina salah sahiji kecapna. Urang pedar paparikan rarakitan wawangsalan larapkeun kana kalimat. Kamari kuring diurutna kumang oleh, kakolot teh kudu nurut, sangkan jadi budak soleh. Dina tungtung kalimat aya kecap ut eh. Tah ieu paparikan ngan saukur merhatikeun padeukeutna sora vokal hungkul. Henteu aya pengulangan. Contohna ieu aya kecap ut, sora vokalna atawa purwakantina nyaeta u. Anu kadua padalisan kadua purwakantina atau sora vokalna e, anu katilu u, anu kaopat aya e. Sora vokal dina basa Sunda aya 7-nya a, i, u, e, o, e jeung e.
Jadi ulah ningali T-na, tapi ningali suara vokal anu panungtung nyaeta ieu U. Contoh anu kadua urang rarapkeun dina rarakitan. Tah rarakitan mah contohna misalnya jauh-jauh manggul awi dijieun boboko moal, jauh-jauh ngajak seuri dijieun kabogoh moal. Di dieu aya pengulangan kata di awal pada lisan, dibalikan deui. Jauh-jauh dibalikan deui atawa diulang dina pada lisan katilu. Jauh-jauh eta diulang sagemblengna, sarakit-sarakit atawa sapasang-sapasang. Sapasang-sapasang di dieu hartina antara pada lisan kahiji atawa jajaran kahiji jeung pada lisan katilu eta dibalikan deui. Sapasang-sapasang. Tah anu pada lisan kadua dijieun dibalikan deui di pada lisan kaopat. Jadi diselang-selang. Pada lisan kahiji jeung katilu, pada lisan kadua jeung kaopat anu dibalikan deui. Nah, dugi ka dieu ngartos tiasa ngabedakeun paparikan jeung rarakitan. Katilu ieu wawangsalan. Wawangsalan mah beda pisan jeung paparikan atau rarakitan. Wawangsalan mah ngan saukur diwangun ku dua pada lisan. Contohna di dieu pada lisan kahiji kan mangrupa pertanyaannya. Contohna alat ngitung di pencetan. Tah berarti di dieu mangrupa pertanyaan. Alat ngitung naon sih? Alat ngitung naon sih disebutna anu sok di pencetan? Tah jawabanana aya dina pada lisan kadua. Ku urang tingali dina salah sahiji kecap atau di salah sahiji katana. Aya sora dina salah sahiji kata anu ampir sarua jawabanana. Anu nyumput jawabanana dina salah sahiji kecap atawa kata. Nah, di dieu aya kecap kalalotor. Aya anu sarua, sorana hampir sarua jeung jawabanana nyaeta aya kecap kal jeung aya tor. Oh, jawabanana nyaeta wangsalna nyaeta kalkulator. Tah ari wawangsalan mah ieu siga tatarucingan, teteguhan atawa tebak-tebakan yang harus kita tebak atawa cari jawabanna ya. Tah upami hidup tos aya gambaran contohna wawangsalan, paparikan, rarakitan. Ayeuna urang pedar deui ngeunaan eusi sisindiran. Sisindiran dumasar kana eusina. Eusi sisindiran teh aya dina bagian pada lisan katilu jeung kaopat. Eusi sisindiran anu kahiji nyaeta aya silih asih. Silih asih eusina ngagambarkeun karesep atawa kanyaah apa pada jalma atau rasa cinta, rasa kanyaah, rasa kaasih. Anu kadua aya piwuruh. Piwuruh eusina mamatahan nitah bener atawa nyaram lampah salah ya, menasehati eusina. Anu katilu aya sesebred. Sesebred mah eusina banyol pikaseurieun heureuy atawa ngasaukur gogojakan. Ayo urang guar sisindiran dina wangun contoh. Silih asih. Contohna aya meri dina rakit. Boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit. Kabogoh direbut batur. Tah di dieu dina pada lisan katilu jeung kaopat lain nyeri ku panyakit. Kabogoh direbut batur. Tah eta mangrupa sisindiran anu eusina silih asih. Rasakannya rasa cinta nya. Hidat ningali eusi sisindiran tingali we dina jajaran atawa baris ke-3 dan baris ke-4. Anu kadua eusi sisindiranna nyaeta piwuruh. Contona sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nuguna dunia akhirat. Dina pada lisan katilu kaopat anu dipulas koneng ieu aya sing getol neangan ilmu nuguna dunia akhirat. Oh berarti eusina nyaeta kana piwuruh. Tah sesebred ayeuna nu heureuy.
aya Cina dagang petis, hanjakal teu ditogean. Ujang hayang jadi artis, hanjakal osok lehoan. Tah di dieu dina kalimat ujang hayang jadi artis, hanjakal osok lehoan, ieu mangrupa sisindiran anu eusina heureuy, banyol atawa disebut eusina sesebred. Ciri-ciri paparikan jeung rarakitan anu kahiji tadi ku hidup dina contoh-contohna terus katingalnya dina sapada atawa bait diwangun ku opat padalisan atawa opat jajar. Pada teh disebut bait, kade udah paliron. Padalisan teh disebut jajar ya atawa baris. Anu kadua padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang. Padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Ieu padalisan kahiji jeung kadua eta aya hubunganna kalimatna nyambungnya. Pami padalisan katilu jeung kaopat nyambung kalimatna oge nyambung dina wangun eusi. Dina sapadalisan aya 8 engang atau 8 suku kata. Anu kaopat sora tungtung padalisan kahiji sarua jeung tungtung padalisan katilu. Sora tungtung padalisan kadua sarua jeung sora tungtung padalisan kaopat atawa anu disebut purwakanti. Anu kalima bedana paparikan jeung rarakitan. Lamun rarakitan mah tadi kan aya kecap anu sok dibalikan deui dina awal padalisan ya. Eta nu ngabedakeun paparikan jeung rarakitan. Padalisan kahiji jeung katilu, padalisan kadua jeung kaopat. Tah ieu nu ngabedakeunana antara paparikan jeung rarakitan. Hayu urang pedar ciri-ciri sindiran dina wangun kalimat. Di dieu contona wangun paparikan anu eusina silih asih. Aya meri dina rakit eta mangrupa padalisan kahiji. Boboko wadah bakatul eta padalisan kadua. Lain nyeri ku panyakit eta padalisan katilu. Kabogoh direbut batur mangrupa padalisan kaopat. Tah di dieu aya opat padalisan atanapi opat jajar dina sapadana. Jadi dalam satu bait itu harus ada 4 baris. Ciri-ciri sisindiran paparikan atawa rarakitannya. Anu kadua aya rarakitan anu urang nyanak contoh wae. Rarakitan piwuruh sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Padalisan kahiji kadua eta mangrupa cangkang. Sing getol nyangan ilmu nuguna dunia akhirat. Padalisan katilu jeung kaopat eta mangrupa eusi. Ayeuna urang canak contoh dina paparikan anu eusina sesebred. Dina wangun engangna. Hayu ku hidep siapkeun pananganna. Ku hidep etang aya sabaraha jumlah engang atawa jumlah suku katana. Hayu urang guar hiji-hiji. A, ya, ci, na, da, gang, petis. Ieu aya 8 engang atawa 8 suku kata anu ditungtungan ku sora vokalna i. Sanes S-nya sora vokalna i. Nu kadua, han, ja, kal, te, di, to, ge, an. Aya 8 engang atau 8 suku kata anu ditungtungan ku huruf vokal a. Nu katilu, u, jang, ha, yang, ja, di, artis. Eta aya 8 engang oge anu ditungtungan ku sora vokal i. Nu kaopat, haja, kal, o, sok, le, hoan. Sami 8 oge nya anu ditungtungan ku a. Jumlah engangna kedah aya 8 engang atau 8 suku kata teras sora vokalna. Padalisan kahiji kudu sami jeung padalisan katilu, padalisan kadua jeung padalisan kaopat. Eta nu disebut purwakanti. Ayeuna urang guar ngeunaan ciri-ciri wawangsalan. Dina sapadana diwangun ku 2 padalisan atawa 2 jajar. Padalisan kahiji mangrupa cangkang atawa pertanyaan. Padalisan kadua ieu mangrupa eusi atawa jawaban anu kudu diteguh atawa yang harus ditebak. Wangsalna tah jawaban eta teh aya dina salah sahiji kecap
anu sorana ampir sarua jeung eusi nu diteanganana. Anu kadua dina unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. Ieu sami wae sareng paparikan rakitan nya. Kedah aya 8 engang. Ayo urang guar dina wangun contoh. Tah anu kahiji contona belut sisit sabadarat eta mangrupa cangkang. Cangkang eta mangrupa pertanyaan. Oh berarti belut aya sato siga belut tapi aya sisitan ulinna teh kosok di darat naonnya. Oh berarti isa rupaning sasatoan misalna. Tah jawabanna teh kuhidep pirarian dina salah satu kata. Dina salah satu kata dina kalimat anu kadua salah sahiji kacapna aya kapirarai. Oh aya rai. Oh sigana wangsalna nyaeta orai nya. Anu kadua ibu pasihan contoh sapeda maju ku mesin. Oh ieu naonnya sapeda tapi majuna ku mesin. Nah dina kalimat kadua aya eta baju meni kotor tor. Oh wangsalna nyaeta motor. Antara kotor jeung motor sorana aya kecap anu ampir sarua sorana. Tah lagi jedeunya contohna nu katilu teu puguh monyet hideungna. Oh berarti ieu mah sarupaning sato tapi hideung. Tingali dina kalimat anu kadua asa teu puguh tungtungna. Aya kecap tung. Oh wangsalna nyaeta lutung. Tah dugi ka dieu ngantos wawangsalan. Wawangsalan mah siga hidep kedah milarian jawabanana ya. Alhamdulillah materi ngeunaan sisindiran parantos rengse ku hidep tong hilap catet pedaran materi sisindirana tuluy hasil catatanana fotokeun kirim ka Google Classroom dina kolom catatan materi. Kanggo latihan soal pekurjakeun ku hidep latihan soal di Google Classroom dina kolom penilaian harian sisindiran. Mung sakitu nu tiasa kapihatur ngajan diajar di imah angger urang kudu tetep bunga. Ibu sareng Ibu Mira Tantriani upami aya Bang Balu hidep tiasa naroskeun langsung ka Ibu ngalangkungan chat pribadi atanapi tiasa oge dina pesan Instagram. Contoh pancen siswa SMP Negeri 1 Cianjur aya hidep tiasa ditinggal dina Sunda Bumira Spensa Cianjur. Mun sakitu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana urang tepang deui minggu payun masih dina materi sisindiran. Hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatanana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.